sabari can ngabogan rahmatil ilahiyah mah eta hiji balai anu rusak jeung kahinaan anu pohara jeung jadi sabab jauh tina rahmat Allah. Kayak kaditu nama loba ngomongkeun batur nu kumaha diomongkeun aing nyaho eta kiai kasebut tukang anu ge tengah penting nama eta tara tahajud tara naon sok nonton TV be sok ngomeh HP memeh subuh molor ku batur mah disebut kiai aing nyaho tah si eta juga diomongkeun ka batur terus diomongkeun pan jadi fitnah kumaneh 10 nu ngomongkeun gara-gara maneh 10 tambah dosa ka maneh anu lumayan tanya mangka ulah hayang dipasian nyawa kana teh batur kitu teu dipasian nyawa kana rahasia batur teh eta teh rahmat pikeun urang karunyana Allah ka urang